Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan artikel seni budaya Sunda. Kompetensi dasar jeung tujuan pembelajaran. Mikawanoh artikel seni budaya Sunda. Dina ungkara artikel seni budaya aya 2 perkara nu kudu dipedar, nyaeta artikel jeung seni budaya. Artikel nyaeta karangan bahasa lancaran anu eusina ngaguar, medar, ngabahas, atawa ngadadarkeun hiji perkara anu ngagunakeun katerangan-katerangan nepi ka bubuk leutikna. Pedaranana oge kudu puguh entep seureusna atawa sistematis, ngawincik, ngagunakeun bahasa nu lugas, sarta ngagunakeun istilah-istilah nu geus maneuh. Ari kecap budaya asalna tina bahasa Sanskerta nu hartina pikiran, akal, atawa pangaweruh. Dicendekeun sagala rupa hasil pikiran, akal, jeung pangaweruh manusa. Budaya Sunda nyaeta hasil budaya seler bangsa urang Sunda. Anu salajengna aya unsur-unsur budaya. Sacara jembar, budaya ngawengku unsur-unsur kasenian, teknologi jeung pakakas, tata cara hirup kumbuh di masyarakat, basa, pacarian jeung ekonomi, elmu pangaweruh, jeung kapercayaan atawa agama. Anu kaasup kana kabudayaan Sunda sagala rupa hal anu aya patalina jeung kahirupan sosial masyarakat Sunda, kaasup agama jeung kapercayaan. Unggal bangsa miboga budaya anu mandiri, beda jeung bangsa sejen. Kabeungharan budaya anu sawadina dijaga, diriksa jeung dimumule, bari tetep ngahargaan kana budaya seler bangsa sejen. Diajar nulis artikel seni budaya. Nulis artikel seni budaya taya bedana jeung nulis artikel liana. Ngan eusi anu dibahas ngeunaan seni budaya Sunda. Kulantaran seni budaya Sunda kawilang lega ambahanana. Ayeuna mah urang watesan bae disabudeureun adat istiadat jeung kasenian khas Sunda. Saacan nyieun artikel, urang teangan heula bahan-bahan tulisanana. Tuluy jieun heula rangkai karanganana. Cara pikeun meunangkeun bahan-bahan. Anu kahiji, macaan tina buku, majalah, sarta internet. Anu kadua, langsung nitenan atawa milu aub dina kagiatanana. Anu katilu, hasil wawancara jeung anu dianggap nyaho kana perkarana. Ayeuna cara nulis artikel. Anu kahiji, tangtukeun heula jejerna naon. Anu kadua, jieun rangkai karangan anu mangrupa kalimah pananya, pikeun pedoman nulis artikel urang. Nu katilu, gunakeun bahasa jeung istilah anu geus maneuh sarta dipikaharti ku loba jalma. Contoh artikel anu jejerna kasenian khas Sunda. Judulna penca. Di urang mah moal bireuk deui kana penca teh. Sok aya oge nu nyebut ulin, ameng, atawa silat. Malah loba oge anu nyebut penca silat. Dina penca ngandung rupa-rupa unsur, bisa disawang tina jihad olahraga,
kasenian atawa palasipahna. Kitu deui kagunaanana. Penca bisa dipake pikeun miara kasehatan, bisa dipake pintonan kaendahan gerak upama tina jihad senina. Lamun tina jihad palasipahna, mangpaat penca pikeun ngawangun karakter. Tujuan utama nama pikeun bela diri tea. Kulantaran kitu, nu bisa pencamah umumna gede wawanena, tanginas jeung ludeng mancegkeun keadilan. Di urang dipikawanoh rupa-rupa aliran penca. Di antarana bae penca Cimande, Cikalong, Sabandar, jeung Timbangan. Penca Cimande kaitung heubeul, kira-kira dina abad ke-18. Anu mimiti nyebarkeunana Mbah Kahir, urang Kampung Rangkong Kuningan. Penca Sabandar gelarna di abad ke-18. Nu nyebarkeunana M. Kosim, urang Pagaruyung Sumatera. Penca Cikalong gelarna akhir abad ke-18 ku Raden Jaya Perbata, anu samulih ti tanah suci gentos namina janten Raden Haji Ibrahim. Anjeunna urang Cikalong Cianjur. Ayeuna hideup jieun artikel ngeunaan, pilih salah sahijinya. Anu kahiji kasenian Sunda, anu kadua upacara adat Sunda, anu katilu kebiasaan masyarakat saperti muludan, munggahan, lebaran, jeung sajabana. Saaca nulis artikel jieun heula langkai karanganana. Tong hilap nganggo bahasa sarta istilah nuluyu jeung eusina. Kumaha barudak? Dina materi artikel seni budaya Sunda ieu, hideup kedah seueur milarian informasi-informasi ngeunaan seni budaya nu aya di tatar Sunda. Kukituna materi anu ayeuna mah hideup bakalan leuwih seueur neangan informasi serta leuwih seueur nulis karangan ngeunaan artikel budaya Sunda. Pamugi wae ku ayana pedaran ngeunaan artikel seni budaya Sunda ieu, hideup tiasa maher jadi pangarang artikel anu sae. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.